وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وحزبه وأمته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، لا معبود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا مقصود إلا الله. بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقواه. Saya puji kalian sejak puji kagungan Gusti Anu Maha Suci, rahmat dan salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun kapanutan urang sadayana jeung junjungan urang sadayana wasana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah urang sadayana dipercanten keneh ku Allah dipaoskeun yuswa dugi kana wangi Senin sakumaha biasa pangkosad rutin di masjid. Mudah-mudahan wasilah nambih yuswa sing nambih amal kasayanana. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Mangga urang kelaskeun kajian Sulam Taufik halaman 33 pangluhurna. Mangga wakil jumati tah di eta aya kurang di aselah di lokat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil jum'ati sareng ari berjamaah dina salat Jum'ah fardhu ainin eta fardhu ain alaihi ka itu zukur pamegat iza kanu di mana-mana kabuktian itu zukur pamegat arba'ina eta 40 mukallafina sareng mukallaf kabeh anu 40 teh fi abniyatin dina anu aya dina imah-imah masing-masing. Wa alaman nawa atas saketeunya sapoe deui wa fil jum'ati sareng ari berjamaah dina salat Jum'ah fardhu ainin eta fardhu ain
alaihim ka itu jalma-jalma idza kanu di mana kabuktian itu jalma-jalma maksudna jalma-jalma lalakinya arba'ina eta 40 mukallafina anu mukallaf kabeh fi abniyatin dina adegana masing-masing imah masing-masing bangunan adegan wa alaman jeung kajama nawa anu nganiatan al iqamata kana mukim indahum di itu jalma-jalma arba'ata ayamin kana 4 poe sihahin anu sahih atos Pak di logat urang surahkeun urang jelaskeun mudah-mudahan Gusti Allah maparin kakiatan kalancaran kasimkuring kanggo ngajelaskeun ieu makalah para bapak para pemuda sadayana hukum berjamaah atos tipayun hiji aya anu fardu kifayah eta hukum berjamaah anu sadidinten ittifaq para ulama sepakat para ulama netepkeun hukum berjamaah fardu kifayah aya deui fardu hukumna berjamaah teh sunnatun muakkadatun sunnah muakkad seperti salat berjamaah Idul Fitri Idul Adha eta sunnah muakkad deukeut kana wajibnya nganda satahun sakali diadageun ge eta mah nya leres teh aya deui nu berjamaah hukumna teh kana kitab wa fil jum'ati fardu ainin hukumna berjamaah dina salat Jumat fardu ainin eta fardu ain non ari fardu ain la yasqatul haraju an fi'lil baqi moal gugur dosa kupedah aya anu ngidamel salah sawiosna ari fardu kifayah mah bisa gugur Pak ku aya nu migawe teh fardu ain mah likulli fardin min afdhalil jinsi setiap individual kapatok ku ngalaksakeunna eta fardu ain teu tiasa diwakilan fardu ain mah berjamaah Jumat contoh makana Jumat mah di mana Pak pinuh leres teh pinuh nah karasa lamun jalma ninggalkeun salat Jumat dosana teh karasa belaan lulumpatan rek ka mana Kang lulumpatan rek Jumaahan geuningan lumpat sieun tinggalkeun cenah suku tita juang keluarga teh teh dirasa padahal nyeri naon sababna sieun tinggalkeun berjamaah Jumat karasa dosana fardu ain mah kitu tah naon bedana jeung thalabul ilmi sami fardu ain thalabul ilmi ge fariidatun bahkan banget farduna ngan bentena upami ngantunkeun berjamaah Jumat mah karasa dosa terkadang jalma ngantunkeun thalabul ilmi teu karasa dosa tah bentena teh eta padahal angger dosa fardu ain dapet alaihim ka eta jalma-jalma saha zukur lalaki
Fala jum'ata ala imra'atin, maka tesah jum'ah ka awewe ijma'an kalawan rempug para ulama. Janten awewe mah teu kaparentah jumaahan, berarti kaparentah naon? Salat duhur we, salat duhur. Ari berjamaah teh aya imam aya makmum, leres teu? Ngaran berjamaah mah aya imam aya, minimal berjamaah teh duaan, imam hiji makmum hiji. Tah dina tengahna parun, tinggal dina tengahna parun. Lil imami eta tetep pikeun imam sifatun mustahibbatun, ari aya sifat anu dipikar resep di gumatikeun, wa sifatun masrutatun, jeung pirang-pirang sifat anu disyaratkeun jeung imam teh tingali di tengahna. Fal mustahibbatun, sareng ari sifat-sifat anu mustahibah digumatikeun, wahia hiji imam teh ditilena al fiqhu, nyaeta jami anu ngarti kana babagan ilmu agama terutama berjamaah. Jadi diutamikeun naon? Anu ngarti Pak. Nu teu ngarti ulah wara, nu ngarti heula angkat nu apal kana babagan ilmu terutama dina bab berjamaah. Nomor kadua wal qiraatu, nyaeta ditilai dina bacaan qiraah. Beres roes tuntas paraga apal kana ilmu tajwid, tah eta qiraah minimal apal mana panjang mana pondok. Lamun teu apa ngabedakeun panjang jeung pondok, tah eta mah qiraana kirang beres. Kirang beres. Jantan nomor kahiji paki ngarti, kadua qiraah bacaan anu ditilai. Nomor katilu wal waro, tah ngangkat imam teh kedah nu waro. Naon ari waro? Apik ulah ngangkat imam anu teu waro, mah teu waro. Malpoe make calana kolor tuh ka mana mendi teu waro teh. Teu waro. Kadah anu leres pisan waro apik. Dina bag-bagan agama dipilih waro teh nya, Masya Allah. Nomor kaopat wasinu, ditilai imam teh kaopatna nu aya umuran, nu geus kolot minimal nu geus kawin, nu aya umuran sinu. Nomor kalima wan nasabu, ditilai turunan tah. Makana kadah ninggal aduh bisa jadi cemoahan sholat we jadi imam, ari anakna nyekek botol we umal poe, saya kira-kira teh goreng nasab turunan katilai tah ieu. Jadi teh sembarangan ngangkat imam teh dina imam sholat komo panginten dina imam pamimpin negaranya aya definisi nana tah eta sifatul mustahibah. Nu kadua aya deui wal masrutoh,
sifat-sifat anu disyaratkeun satu aya 5 ahaduha wasaniha alla yakuna muhdisan wala junuban. Nuka hiji nuka dua sifatan imam syaratna teh ulah anu boga hadas rek hadas leutik atanapi hadas ageng, berarti kedah suci imam mah leres teh nya mah mungkin kedah suci sami eta masrutoh sifat-sifat anu disyaratkeun jadi imam teh tah. Nomor katilu alla yakuna ala saubihi au badanihi najasatun ghairu ma'fu'an. Nu katilu kudu bersih tina pakaian, tina badan, tina tempat, tina pakaian jeung badan tina najis. Sifat anu disyaratkeun jang imam ulah make pakaian, ulah badana aya naonna najisan masrutoh. Warabi'uha nomor kaopatna sifatan anu disyaratkeun jang imam teh alla yatsruka al-i'tidala wa tumaninat fi sholati walau naflan. Ulah ngangkat imam anu sok ninggalkeun i'tidal jeung tumaninah. Berarti teu beres lamun imam ninggalkeun i'tidal jeung tumaninah. Ari i'tidal naon? I'tidal teh gugah tina ruku, ari tumaninah cicing sabada kusik kedah aya tumaninah. Ngangkat imam tapi eueuh tumaninah dina ruku dina sujud teh Allahu akbar sami Allah ayo we taya tumaninah tah ulah syarat anu disyaratkeun pikeun jadi imam teh ulah ninggalkeun i'tidal jeung ulah ninggalkeun tumaninah. Naha Rasul ngadaud aswaun nasi sirqatun fis sholati, panggoreng-gorengna jalma bangsa tina keur salat. Sahabat naros wa kaifa ya Rasulullah kumaha bangsa tina salat teh alladzi la yutimmu ruku'aha wa sujudaha anu teu nyampurnakeun ruku jeung sujudna tah eta. Jadi kudu apal kana ilmu berjamaah terus nya imam teh sok ninggalkeun tuminah jeung i'tidal mah ulah. Nomor kalima Allah yasruka qira'atal fatihati ma'a imkaniha aw yaqra'u bi ghairiha kal hanafi. Nomor kalima syaratna teh kudu bisa maca Fatihah, kedah bisa maca Fatihah. Kapungkur nuju kupun bapak keneh ku almarhum pun guru Allahumma gfirlah Allahumma yarham upami wengi Senin teh sate acan kana kitab teh sok ngaos heula Fatihah jeung tasyahud akhir. Leresnya aya nu ngalaman aya seueur sok nu ngaos teh saha Payayat jeung Paijainya tah eta. Jadi sate acan kana aosan kana kitab pas hadiah teh naon heula aosan Fatihah aosan tasyahud akhir sabab eta kalebetkeun kana rukun qauli fardu kudu beresna teh bisana teh Fatihah tasyahud akhir teh rukun qauli kedah bisa teh nya makana didares ngaos Fatihah didares ngaos tasyahud akhir tah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tajanten sifatan-sifatan dina imam teh aya mustahibah aya masruqah.
kasaha anu eta paduaen teh nyaeta az-zukur kapilang-pilang zakar lalaki al-ihraru anu merdeka. Jadi kewajiban berjamaah Jumat teh lalaki bari lalakina anu merdeka lain abid. Lamun abid mah masih kene aya dina pangawasan jadi dununganana teu sah. Kudu merdeka Jumat mah. Kudu merdeka syaratna lalaki bari anu merdeka. Berarti mafhum tidinya teu sah Jumat ka awewe, teu sah Jumat ka abid. Kudu ka lalaki, kudu ka anu merdeka. Pan ayeuna mah musim emansipasi wanita cenah. Wanita ge kudu ditonjolkeun cenah. Dan geus nonjol gitu wanita mah nya geus nonjol ditonjol-tonjol. Ilalaki jadi imam, awewe ge jadi imam cenah. Hegae awewe jadi imam ge lamun makmumna awewe. Da lamun imam awewe makmum lalaki mah teu sah. Teu sah kudu jeung awewe deui. Lalaki khutbah awewe ge rek khutbah, ya ampun. Ari makmum lalaki mah teu sah. Tadi dia punten madhab Syafi'iyah fala tasihu al-jum'atu 'alal imra'atin. Teu sah midamel Jum'ah ka awewe. Duhur we duhur. Teraskeun al-muqimina bari lalaki anu merdeka teh anu geus marukim. Naon ari anu mukim anu geus aya di imah. Lain anu euker nyanyabaan. Anu mukimin teh anu mukimin terus ala sabil mustautin kalawan jalan anggus imah-imah geus tetep mukim teh nya geus tetep aya di lemur kewajiban Jumat kah anu mukimin mah salajengna al-baligina anu geus balik lalakina oge berarti mafhum tidinya teu sah naon Jumat ka budak pejuh ka ocesnya daripada hareureuy mah geus ere ditahukang kitu nu kataklif mah al-baligina nu geus baralengan dilatih dididik eta budak memeh usia balik teh geus daek salat Jumat meh datang waktu balik geus biasa Jumat didikannya saya nama jam kolota nah hiji di mana heureuy teh ku kolota langsung dijiwir geus nya leres eta jadi anu baraleg can balik mah teu kataklif ngan didikan dilatih ti ahli keneh sina daekeun kersa salat Jumat goero madurina anu teu aya udur. Nanti aya udur, aya udur mah awios teh Jumat oge kitu tah. Udur geuning repotnya tah. Salajengna iza kanu di mana-mana kabuktian itu dukur lalaki arba'ina eta 40 batas minimal Jumat teh kudu aya 40 bari 40 teh anu alarapaleun nu ngarti ulah harees di Jumat teh 40 teh sarare kabeh imam khatib maca khutbah teu kadenge tibra sarare kudu ka kuping kudu apa nah si khatib teh wasiat lamun eta khatib teh wasiat aya nu apa kudu diingetan rukun dua khutbah kudu aya wasiat dugi kampung guru mah di Tasik ngalatih santri nate piwarang khatib Pak upami santina senior itulah didikan pun guru di Mananjaya
abdi ge selama kreditasi jantan khutbah khatib teh sakali-kalina pengalaman eta pengalaman udah santrina loba teh atuh gonta-ganti minggu ayeuna pun guru minggu kadua santri katilu guru kaopat santri kitu santrina anu parantos senior aya di piwarang jam 8 dina poe eta mah teu kaluar-luar ngadepul ngapalkeun we aya khutbah Masya Allah datu di piwarang khutbah pak ku guru hiji naon penghormatan anu luar biasa berarti guru teh geus naon geus percaya ngan kudu persiapan benar-benar naon sababna grogi atuh pun guru dihareup ngajajari payun Pak pas khotib naik kana mimbar ningali guru hungkul asana bayangan katalar kabaca jelas lalu ngit atuh hai wapun guru dugi ka orang Garut mah aya nu nyebat naon hadirin sidang Jumat rahimakumullah jadi we kasima hadirin sidang jumlah rahimakumullah cenah sidang jumlah eta atuh gerame santri teh ke salat Jumat teh ngadenge khatib naos sidang jumlah lain Jumat Pak bakate kumaha dek-dek bubar we nah santri ngagorowok sidang jumlah woi cenah malu we nu aneh kadua nalika santri diangkat kupun guru jadi khatib khutbah Jumat tuluy teu make wasiat ngagorowok pun guru ti handap wasiat sia make sia murid anak gurunya ittaqullah ngadene bilang teh Pak nya jadi sakitu lamun teu make wasiat pun guru mah sok muadah salat Jumat jadi naon duhur muadah eta khatibna kudu make wasiat ittaqullah ieu didikan pun guru di Manon Jaya di kampung kudu ge ka ayeuna masyaallah numawi santrina teh geus dilatih Pak lain ukur ngaji oge tanina ge dilatih tanina kupun guru ku ajengan ku abahan ku eyang alhamdulillah dugi ayeuna Pak sisana teh berdikari Pak nya sina upami istri daek nyese daek gegero lalaki macul ngolah sawah tahu-tahu kiai mah geus panen we eta loba nu kararitu jadi kiai jadi ajengan Pak tawasul ajeuna mah ku ngolah naon ngurus balong ngurus sawah ajengan ngaji kasampurna ngan eta pun guru na doa ya Allah mudah-mudahan sananti sakabeh sing jadi ulama kapelong kabayang keur ngadoa kitu teh si A si B jadi kiai Pak Masya Allah duka kumaha itulah Pak seketna doa guru ka muridna sapertos seketna doa Allah kami jadi anak pan aya pribahasa aya kata mutiara lamun hayang manfaat ilmu ulah jauh jeung guru ulah ngaraheutan hate guru lamun hayang berkah dina milik rezeki ulah jauh jeung kolot ulah ngaraheutan hate kolot man taraka addu'a lil walidaini in qata'a arizqu sajami anu tarang doa ka ibu lama putus rezeki lah putus rezeki aya hiji lalaki sumping ka Amirul Mukminin nganaros eta si lalaki teh ya Amirul Mukminin kae pakumaha kuring teh cilatul mali wal fakri saeutik harta jeung fakir dijawab ku Amirul Mukminin buah-buah Allah tada'u li abawaika ba'da sholatin buah-buah anjeun teh karek ngadoa tiap pada salat takolot cenah tah jadi putus izina teh heureut hese dan geus maot ibu rama ngadagoan doa tinu jadi anakna doakeun we terus keur aya doakeun geus teu aya ulah eureun ngadoa teras nu kadua saur Amirul Mukminin buah-buah anjeun tanamu bi ghairi wuduin erek sare teu boga wudu cenah sok datang ka fakiran jeung heureut rezeki
masa kudu latara tiris boro-boro wudunya tiris sahur ambil mukminin tah nya geuningan nyana kaberkahan rek sare urang kadu wudu heula Pak nyana kaberkahan sahur ambil mukmininnya Masya Allah tadi dia orang tua mukakeun pintu kabarokahan rezeki guru mukakeun pintu kamanfaatan ilmu eta Pak nu mawi seueur santri Imanon Jaya ari ngajina mah teu pating bisa tapi loba takdim hormat kanu jadi guruna etika akhlak adab jeung jadi guru diperhatikeun jadi kiai aya kisah dina zaman Imam Syafi'i pami telepat aya jami masantren kajana ngaos tuluy eta ajengan teh tuang pas tuang itu sumping orang tua murid kabeneran anakna diasongan tuang tilas guru sanu tanyawan ku kolotna eta mah harita keneh minta izin dibawa balik naon cek budakna abdi batitah balik ai guru mah geus apaleun si mana horeng eta bapana teh jelema beunang ningali anaknya diberi dahar juga ucing urut cenah padahal berkah urut guru mah padahal hayang ieu mah kalaka langsung dicabut budakna bawa ka imah dicarekan maneh teh lain masantren teh lain ditadar urut ditapungeun dahar ceuri budakna teh nangis hayang ka pasantren mung ku kolotna dicaram budakna geus pintar ku kolotna dicaram tong ke pasantren deui sia mangkading guruna ngadidik teh Pak akhirna karasaeun ka bapakna budak teh ceurik wae geus bisa akhirna ku bapana karasa karipuhanana keuna ka bapana oge dibawa deui ka pasantren peke dipasrahkeun deui kumaha cek eta guruna Allah geus nutup pintu hidayah da eta kolotna tah justru ari guru mah rek masihan kamanfaatan ilmu tapi kanyahoan ku kolotna jiga ucing cenah dibere dahareun urut dahar jadi guru padahal berkah Pak aya saehuna almarhum Ujong Meronnya terus naos ihya sok aya cai beres ngaleketan kuy saehuna mah sok parebut caina teh diaruyuk berkah nya subhanallah tah didinya kaberkahan ku Allah dilungsurkeun ka eta jalmi sabada lungsur ti jadi guruna Masya Allah hadirin rahimakumullah tak kisah eta Pak kadua kisah aya jalmi masantren kita ngurus kebon korma soal guruna teh urus itu kebon akang geus maneh mah ngajina di kebon di ditu cenah mangga akang batur ngaraji di masjid di madrasah kakak haji ka guruna si eta mah ngurus kebon korma ngoreg macul ketika panena memuaskan hasilna seueur atoh guruna guru panjang wawasan akhirna eta santri anu tukang ngurus kebon korma dipanggil aya naon Kang Haji wayahna anjeun isu kudu balik nah pokona mah anjeun kudu balik manfaatkeun ilmu di imah bebeja ka kolot anjeun pangnyankeun madrasah pangnyankeun masjid gitu eta Pak isan teh kalau kacuri pan abdi mah teu bisa ngaji akang ieu mah di Arab banget mun bahasa Sundana kitu nya
wayahna anjeun masyarakat nuan anjeun di ilmu anjeun kudu balik bebeja ka masyarakat ka kolot panginten masjid jeung madrasah ayeuna Pak ceurik sapapanjang jalan sumping ka bumina dipanggil kudu disambut ku bapana kunaon anjeun ceurik dicarioskeun kieu alhamdulillah keun bapak urang jeung masyarakat urang ngariung musyawarah akhirna ngabangun masjid ngabangun madrasah geus jadi diresmikeun ku guruna datang guruna kadinya didoakeun ku guruna sok pake tah ajengan anu balik di pasantren sina ngawurukan akhirna Pak anjana usnudon ka Gusti Allah ladang anjeunana ngurus kebon korman jadi guruna ngawitan eta ngaji loba masyarakat nu ngaji ngabuka kitab nolong macana Pak tapi kahartieun ngajina ge carerik sawareh Pak ya Allah menikah ceurik Pak guru apa panjang wawasana tempat-tempat nitah balik berarti eta guru geus apal pi manfaaten ibu budak teh alhamdulillah jadi manfaat jadi pinter padahal tukang ngurus kebon da ari doa tinu jadi guru kanu jadi murid mah seukeut Pak gampang karena diijabahna akhirna diijabah ku Allah eta muridna jadi gampang ngaji nampak manfaat ilmu luar biasanya Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, jangan kembali 40 arba'ina 40 tapi aya madhab masih kene Syafi'iyah tiluge jadi senah ngan lamun kekayaan ke nyanyabaan senah abi kantos Pak khotib di tempat pabrik di Sukabumi cek urang dinya kisah jumaahanana senah sabab eta mah lain mustautin lain imah heres teh tapi anu di luar wungkul tuh sah jumaah didinya mah senamang kaning 5.000 Pak eta pengurus masjid naroskeun laras ustad tuh sah abi teu wantun langsung ngajawab muka heula kitab ditelaah akhirna kapendak hayang ta'in hayang naon jelas langsung naroskeun ka guru simkuring kan kieu Ustad asal aya orang dinya nu milu berjamaah salat aya wah urang dinya anu digawe seueur jadi senah sakit urang dinya aya nu digawe aya sabar hiji loba leuwih ti 10 minimal nu ge jadi senah sah Ustad wah nya na keterangan gitu Pak na kitab fikih jadi anu nyebatkeun teh teh madhab naon panginten tangkos lagi aya anjeunna caritanana tapi madhab Syafi'iyah tiasa lamun urang lemur eta aya nu digawe di pabrik eta milu berjamaah jadi jumaahna akhirna dikiatan jadi gayeuna ngan lireun teh kamari we nuju aya corona nu gaeuna teh naon khotib gaibanya alhamdulillah di perusahaan-perusahaan DGK diayakeun naon ayakeun Jumaah pengajian tak kamari abdi 2 kali Pak dinten Senin hiji ka perusahaan di Cikalong perusahaan naon baju Pak non namina teh catat bade ka Panjaratan karyawana ge 1.400 abis serem MUI kadinya ngontrol ningali kumaha tempat salatna kumaha tempat wuduna pas ditingali oh
ngadamel pakaian Pak. Harga pakaian hiji nate sagajieun karyawan. Harga pakaian hiji sagajieun karyawan, bayangkeun Pak. Dia diangkut karena mobil Pak luar negeri, merake naon merake plastik ringan dua dibarungkus Pak. Kaya jasna ge atuh pakaian-pakaian hunggul. Ditalung-talung wah kumaha dina pangawasan. Da ini mah Pak mayoritas wanita 80%, 20% laki-laki. Jadi waktu Jumat keluar enggak ada mau jamaah Jumat. Waktu istirahat, waktu salat. Aya Pak. Akam kamar elbat kadinya. Sugan teh loba karyawanna kur 400 urang. Di Akama pas Akama hampir sadaya pada melantai make mesin. Mesin kulit. Ieu kulit awal, tengah, tepika jang tas jang sapatu anu tasna ngajuta hargana sapatu ngajuta ngaluar eta Pak kulit herang ya Allah. Ningali fasilitas tempat sholat mana, aduh kirang memadai Pak nya. Aya tempat sholat aya umat Islam, aya orang kafir aya. Alhamdulillah sabada dikontrol kitu teh Pak, aya perhatian. Jadi teu dinaon, teu dipalire umat Islam dina bab-bagan sholat. Sina diperhatikeun dina babsan sholat, ulah tepika waktu jam sholat acan ditanya istirahat jam sabaraha, masuk jam sabaraha, setengah 1, istirahat setengah 12, asup jam 1-nya, setengah 1 pas jam. Wah luas rahminya alhamdulillah tah gitu Pak. Silaturahmi nomor 2 engke nguriling ka mana we teras aya tugas. Jangan ngalaporkeun kegiatan bahwa perusahaan anu teh dina bag-bagan fasilitas keagamaan aya pengajian aya tempat sholat aya WC-na aya ulah dugi ka tempat sholatna aduh pisan minim WC-na aduh teu diperhatikeun tah ieu di obrolan petugas akan diperbaiki tah gitu. Hadirin rahimakumullah, arba'ina mukallafina anu marukalaf kabeh balik bari sampurna akal abniyatin anu imah-imah kabeh geus ngaradegeun kadi teh mukimina anu geus malarukim tah geus imah-imah kabeh bari fasilitas jam jumahan mah kedah kahontal ti kidul ti kaler ti kulon ti wetan termasuk di maraosenya satehi ti kidul ti kaler aya ti kulon aya ti kidul aya ti wetan aya tah eta dina kita pikir ngabangun masjid jang jumana kedah anu satehis kajangkau ti belah mana oge tah kitu mukallafina fi abniyatin wa alaman wa aliqomah cekap. Mudah-mudahan aya manfaatna leresna dina keterangan agama pami aya salah tina kabadoan sungkuring anu kahartos singa jantenkeun ilmu anu manfaat tiasa diamalkeun ku urang sadayana. Hapunten kana kakiranganana mangga urang pungkas ku ausan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi infa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa salhal jasad war ruh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.